Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih senantiasa putapang dangu deui. Biasa sasarengan deui sok sanes mung di Comantara ngalangkungan channel Paukok dongeng. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun aca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana Bos Angkuh PS Mang Cilok Liling. Mudah-mudahan karena ieu acara dongeng sunate sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayeuna di suklukna anu sami-sami mika cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mita kumaha dararamang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinaraungina atuh kanu nuju teu damang galingging panas tiris urang didoakeun wae ku sadayana mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju kenging kamusibahan, musibah lahir, musibah batina, mudah-mudahan we sagala kamusibahanana, sagala katunggaranana sing engal-engal dipulihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Palamitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika nyaetana garan anu tos aya di bumi anu ngemut-ngemut kajantenan tangtos sawaktos sasarengan sareng bisi mitra-mitra. Kumaha saja saterasna mangga urang Bandungan we jujutarana mitra-mitranya mohon tong hilap satecan ngalajengan acara dongeng teh tong hilap di subscribe tecan subscribe mitra-mitranya. Di like, di komen, di sharekeun oge tangtosna we aktifkeun anu bade ngaaktifkeun seperti yang mangga katul aktifkeun atuh anu bade ngiring gabung kana channelna Aukok Dongeng oge mangga katut gabung we supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae dikanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Mangga atuh sabaratu nyangkolong tingana waktos urang dilajengkeun we kana dongeng Sundana wilujeng ngadangukeun dina jejerna nyatana Bos Angkuh PS Mang Cilok Liling mitra-mitranya mohon. Wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina pina sewang-sewangan. Prung. Dipali dia perantos aya Jabar Kopi alhamdulillah mohon alabani alhamdulillah teu pisan salam baktos oge nya. Pengilap di tab layarnya dibantosnya mohon di like di sharekeun oge tangtosna mitra-mitranya mohon sok. Para mitra kaum dangu sadaya. Garan anu ngagoler di kamarna dina waktu ayeuna harita pikiranana anu terus ras inget tangtuna we nyaetana kana pangalaman cikeneh bebarengan jeung Lisi. Aing teu nyangka bisa bebarengan jeung Lisi. Bener-bener teu nyangka. Bebarengan jeung anak tangtuna we nyatana mangrupakeun konglomerat. Anu jadi pikiran aing lain masalah bebarengan anak tapi kunaon make jeung jadi pilihan aing. Wah kitu aya naon-naonna salian manehanana kur ngajak jadi kabogoh-bodohan hungkul ka aing. Tapi lamun dipikir-pikir heuh oge. Keur naon make jeung aing make jeung narima sagala rupa padahal mah ditolak ku aing teh. Kunaon aing bisa bisa nolak. Wir ibarat anu kabagtem, ibarat anu kapahung aing teh bisa nolak. Kak, tahu be? Teh, masa teh agaran? Ayo naon kan ya? Jegaran harita bari cengkat di kamarna. Belubus kan ya harita jadi adieuna harita asup. Anggaran. Akang ngejengan icalana teh teu. Tek naon gitu? Jeung nanyakeun akang dagang teu na. Mimiti icalan kan anjing aya rapat kan di sekolah. Emak kan biasa da mama pas janji penten mah de
nyuci sora mah. Mau jam sabaraha? Pagi-pagi we deui ka selesai pangintenan. Oh, itu suratna Kak. Cekan iya dina waktu ayeuna bari kaluar di kamar harita teu sira balik deui bari mawa surat lemar dina waktu ayeuna tangtuna lebaran ti sakola pikeun ngahadiran tangtuna rapat nya nu aya di sakola SMP. Ya geus atulah isukan we empreunan. Berarti Akang malih calon Kang kumaha tuh nya? Yakeun bae atuh kali-kali kan biasa Akang terapere. Kan ieu harita nu lagi biwirna tangtuna karunya kanu jadi lanceukna kakara ge manehna eungkeut-eungkeut. Kan ieu geus ngarewong tangtuna we teh isu ka sakola. Indungna harita nu ngadengeun ti dapur harita nanya ka kan ieu. Naon kitu kan ieu? Ieu mah enjengan kada rapat, mah kan teu tiasa. Oh, daekeun lanceuk maneh. Nya karasaheun. Kan ieu dina waktu bari tungkul harita bari ngareret tangtuna jatna kagalan. Nya keun bae isukan lah. Ku sidila indungna nu nyampeurkeun. Emang tina naon kitu Lan? Ya tina naon mah. Euneh dagang mah aya waktuna ieu. Isukan deui oge bisa dagang mah. Kakara ge eungkeut-eungkeut atuh kan ieu nya da kumaha atuh ketang. Kan ieu anu tungkul dina waktu ayeuna karunya oge kanu jadi lanceukna tangtuna we terus digarewong ku manehanana. Cik atuh di dieu maneh teh maneh bayak kieu geus numpi kunaon di? Cararape mah cegalan dina waktu ayeuna. Nya jadi teh kasih adi teh. Jadi mah naon cenah si adi teh ngajak naon? Ya ari ngajakna mah ngajak naon ngaranna teh? Ngajak gawe di Jakarta ngan pada abina nolak. Naha mah jeung nolak. Ya rek nolak kumaha tuh mah da abi rariweuh ka hiji tangtuna we abi melangkasi kania lah. Akhirnya tinggalkeun ku abi, dares si kania jadi kucing kita deui. Ih manis sok nanaon teh. Kania mah dan teu kitu barina ge. Emang daek kitu ditinggalkeun ku Akang. Ngalim. Tuh. Teuis tina mah can ka Bong Roy lah. Terus kumaha tuh si adina? Nya beureunh katinggalin mah sigan ku ciwa we. Da minta dihampura we cek teh hampura da ayeuna mah urang teu bisa cek teh kitu. Hiji cek teh urang boga adik nya maksudna asuhkeuneun lah cek teh heuh. Belang ai jarara ai jauh mah urang bisi kumaha onam itu jeung ieuna sagala rupa. Kadua-duana nya geus ngarasa cocok jeung betah we dagang cilok mah. Lain nyakeun bae aya dagang cilok mah da lain ku ituna. Nah teu boga paniatan hayang kana dagang naon atawa hayang robah di kantor atawa kumaha pana maneh teh santeuna beureunan kuliah sanajan teu tametan maksudna can beres oge kuliah. Ya ieu kahareupna mah tangtuna boga mah cita-cita kadinya mah kuliah oge. Kan jang sabatara waktu ayeuna mah ka hiji dagang cilok oge kan lumayan ayeuna beureunh geus sakarasa kumaha oge. Nya da sakituna mah mah oge ngarasakeun lamun maneh dagang cilok ayeuna teh tangtuna bisa diandalkeun. Ya terutama mah jang nya si kania panameureun teu pusing. Hayang sapatu, hayang baju, hayang kantong jeung nya istilna mah ongkos-ongkos teu pusing kapanan. Ya nu matak mah beun bae heula ayeuna mah. Abi sawatara waktu mah ayeuna mah beureunan mah bisa kumaha-kumaha. Ya be mah kaca eta heula mah kaluar heula. Rek ka mana geuningan? Geus peuting jam 08.00. Keluar mah hayang ieu hayang diisi lah ieu di jalan di ditu tuh bukan aya babaturan. Ngiring lah maneh mah ngiring-ngiring naon mah jeung peuting sare ka ditu budak mah. Mari sok nanaon teh. Ceuk garan dina waktu ayeuna nyerang kana jadi adina nya tana kania nu kamana-mana teh hayang ngiru we. Kania dikitukeun harita camreut. Dipayeun kan sok aya batagor. Ang mesekeun ieu acisna. Ceuk kania dina pura-pura we kan rok saku. Lah sok nanaon. Harita garan utang teu we kaluar seureun kanian jeung ngir dina waktu ayeuna. Harina naon teh kaop lancek kaluar maneh mah ieu karunya bisa teueun duit. Seueur da acisna mama tadi katingali ku kania. Nya tepan eta teh kanjang biaya maneh beureunan. Maneh sok nanaon teh ieu kana duit teh hampos haus teuing. Karunya ieu sukan mah ulah kitu karunya. Nya mak teh kania dina waktu beri nyengir. Sigana teh banal we kania mah kanu jadi lanceuk teh heuh. Sedengkeun tangtuna we nya eta na
garan dina waktu ayeuna nu leumpang ka hareup teuing kunaon pemikiranna asa mumet dina waktu ayeuna cicing hareup iman. Harita garan anu seperti biasa tempat penongkrongan teh barudak-barudak pemuda teh di pos di maksudna teh di warung dirinya kasebutkeun aya warung dirinya teh. Warung si Batak kebenaran dirinya. Garan ari barang nu ngayap tangtuna we beuneu naranya ku baturan-baturan. Lang ka mana wae euy tara katingali. Tara ka mana-mana pan urang nyaho dagang beureunan. Ari dagang apa tara nyaho sorangan tara balik sore kan biasa ke jam 2 jam 1 geus balik. Ya kalau bakal kesibukan heula we ayeuna mah. Jadi urang tara keluar sih, tara rapi ongko di. Kumaha batur ieu reopatan? Biasa we batur mah. Teuing kamarana kita. Biasa ieu malam minggu mah. Nya. Nah malam minggu maneh teh. Ayeuna mah lain malam Sabtu. Kan pere mereka disukan ge sarua jeung malam minggu gitu badak garawe mah. Nya badak garawe sawarehnya. Nya garawe. Cek eta gitar kamardigeuna. Bisa ieu teh gitar teh. Gitar si Abeb ieu teh, sok. Nya. Bisu suara enggak ada. Bisu, suaranya bisu. Masih bisu teh ya. Para mitra kaum dangu sadayana. Garan anu antukna harita belum ada suara. Belum ada suara ya. Belum ada suara. Sebentar. Belum ada suara. Masih belum ada suara. Para mitra kaum dangu sadayana. Kang Jajan-jana suarana aya teu? Suarana aya teu Kang Jajan? Para mitra kaum dangu sadayana. Garan anu antukna harita nyokol gitar. Bisa terusna garan nyanyi lagu sendu nakaranan tur genah tumanina. Babaturanana harita ngoprokan oge tangtuna we seperti biasa sok keprakan meja kana naon. Harita si ibu warung anu keluar. Pok ibu warung harita beri neuteup seukeut ke Garan. Garan? Nyangka kamu bisa ngagitar Garan? Ya. Lumayan we daripada henteu. Cek Garan harita beri tantu. Indah selalu hatimu. Cek Garan dina waktu ayeuna mitra. Sedangkan si ibu warung tangtuna we harita nugek diuk dari peunana. Ngarasa kayoyung nakaranan lantaran Garan tangtuna we boh dina ngagitar atawa dina nyanyina manipas nakarana jeung seuli manehanana jeung Ran, kamu mah geus pantes jadi artis sih, soranna mah halus nakaranan. Ceuk teh Nani kasebutkeun boga warung dina waktu ayeuna.
Ai teh nani teh ai bapana urang anu teh urang Sunda, indungna urang Sunda sedengkeun bapana urang Batak. Tapi tetep we lantaran lila di Bandung loyagna ge loyag Sunda we teu katingali-tingali tukang Batak. Garan harita menang sababaraha lagu nyanyi dina waktu ayeuna. Sedengkeun tangtuna we nyaetana anu boga warung teh nani nu kasebutkeun teh nani teh boga salaki, geus borna boga salaki ngan pada sakedeung teh nani. Pangawakan anu montok teh nani. Ran, panganyikeun ieu sakali deui. Emang lagu naon teh? Nya lagu naon nya? Artis-artis zaman ayeuna we geuningan. Oh, nya sok atuh nya. Cekaran dina waktu ayeuna. Bener dina alus euy. Kumaha mun urang ngamen di kafe-kafe? Rek. Teu hayang ngamen di kafe-kafe mah. Dan dibere hayang. Cekaran dina waktu ayeuna harita bari nyengir. Duh, ieu teh kunaon cik. Loading, mitra loading. Lain pada mana mah sorana halus. Cekaran dina waktu ayeuna. Kongsi lila harita rega tingali aya nu eureun merupakeun hiji nu tumpak motor dina waktu ayeuna. Garan anu neuteub seukeut kana tumpak motor. Anu tetela nu tumpak motor teh geuningan mangrupakeun adina anu boga warung nyatana anakna adina teh nani anu ngaran nyatana Cika dina teh. Cika mana we kieu mana kakarak balik di mana wae kitu. Cika nu neuteub seukeut tangtuna we nyatana ka anu karek datang. Di mana-mana. Oh, itu kampus emang naon gitu. Cek Cika harita bere parona ngareret tangtuna ka Garan. Gek Cika diuk di teh. Kang Garan? Tara-tara ngagitar Kang. Ya, mumpung aya gitarna. Tara mulang Cika, geus puting kieu geuning. Emang biasa lagi 9:30. Kang Garan tara ngajemput sih. Kapan aya tah barudak si Dede naon teh deui ngajemput. Si Dede masak tara euceug jalamana. Cinarian Kang Garan bisa nongkrong di dieu geuning biasa tara. Ya kebenaran nya saya sih. Oh, emang ti jalan? Di jalan sih. Oh. Cika harita nu neuteus seukeut. Enggar salin heula Cika tuh kita nongkrong. Nya. Cek Cika dina waktu ayeuna. Para mitra kaum dangu sadayana hapunten nya. Loading namanya teh ya loading ya. Sinten loadingnya dia ya. Para mitra kaum dangu sadayana. Jika nu antukna lantaran nyana manehna hashara redang bayeungyang nakerana nu saterusna bulubus asup ka jero harita bari acerg-acergan lumpat tangtuna we. Ari Cika boga pengawakan anu tangtuna sampulur nakerana dina waktuna awakna jangkung. Beungeut tangtuna we bisa dikategorikeun nya di atas rata-rata lah jeung babaturan-baturanana Cika teh. Sanajan manehna tangtuna beunghar tapi Cika tangtuna we boga naon ngaranna teh? Boga akhlak anu memang alus lah disebutkeun teh sombong. Sedengkeun Garan anu terus neruskeun nyanyi we dina waktu ayeuna harita dikeprokan ku barudak dengan kongsi lila daratang barudak kurang leuwih aya 3-an daratang. Lang, ka mana wae Ran? Aya we teh ka mana-mana. Cek Garan dina waktu ayeuna berinduna gitarna dina waktu. Sok tukang gitar. Geus capek teh tadi geus sabaraha lagu. Jalan mah sok naon teh sok tukang gitar di sakedeung deui we. Capek ceu Ayo kopi mah percuma gitar ge. Cek Galang bari nyengir. Sok atuh dibere kopi ya. Tare rokonang ke sabatang sama kopinya. Sok gitar sakali deui. Cek cenani dina waktu ayeuna eta. Sok lang tenang rokok mah aya teh kudu harese yeuh. Cek nu lainna dina waktu ayeuna. Kek harita tangtuna we baturanana nu diuk kigireun Gilang. Anu ngaranna nyatana Budi dinya. Lang teu gawe. Gawe sih. Emang naon kitu? Lain aya lowongan karja euy. Lamun didinya daek mah. Cek Budi dina teh. Kaduy atuh Budi ngomong mah ieu keur ngagitar heula kadengkeun heula euy yeuh.
lah tuh cek gitu-gitu kene kan lagu mah ih mendisok nanaon teh sok lalah mendisok nanaon teh tong diantepkeun si Budi mah cek si Ece dina waktu anak kesal ka Budi dina waktu lantaran rek gitar Gilang kalah ka ieu ari Gilang keur sakadar nyengir we dina waktu ayeuna neuteub seukeut tangtuna we nyatana ka Budi bari mere isyarat engke di ngomongna genyereng ngarita gitar tangtuna we genyereng sakabeung tangtuna dipetik tangtuna we petikan gitar naon ngaranna teh Garan memang benar-benar luar biasa nyanyikeun salagu tangtuna we dina waktu ayeuna bolak-balik sararea ngadengkeun tangtuna we nya ge bahanana tukang ngagalitar tapi memang Garan anu beda Garan anu boga keahlian dina ulin seni nyaetana gitaristik tangtuna we mitra-mitra petikanana lagu-laguna oge tangtuna we dina waktu ayeuna giran anu bisa disebutkeun satata sanajan memang lain artis tapi sorana teu jauh beda lah itu bir para mitra kaum dangu sadayana sedengkeun anu di jero imah tangtuna we mitra harita adina nyaetana oh deui euy adina teh sahanya bieu teh Kang Jeje terang teh Raina saha Raina teh nani teh saha nya poh deui duh ampun Gusti ya itu ditulis teh poho we paling beug-beug para mitra kaum dangu sadayana Cika mitra tuliskeun heula Cika Cika anu tangtuna we balik dicai dina waktu ayeuna dibuntel ku anu lagi ru asup ka kamarna harita blus harita make pakaian waktu marawakeun baju tidur dina waktu ayeuna anu tangan tapi nu celana panjang nu sama tuur oge tangtuna we kaluhurna baju sakapat dikongsi lila harita Cika keluar deui bari moal dahareun tangtuna we mitra dikongsi lila ge harita gigireun anu jadi lanceukna nyaetana teh nani dahareun disimpen dina meja dina waktu ayeuna naon teh Cika nang meser tadi di itu di jalan teh naon teh ru macam aya lapis legit aya ieu tah aya gorengan-gorengan kana dieu sok geura Kang Galang ingat makanan teh ya oh naon ieu teh biasa gorengan-gorengan nang ieu ti jalan we harita Cika nu nyodorkeun ka Garan dina waktuna kan lain mah teu nawaran ai ka urang teh nawaran Kak nya sok we yang mah cek Cika bari imut ngeureunyu dina waktu ayeuna panonna hari tengah dilak tangtuna nya teh ka Garan sedengkeun nu lain didinya tangtuna we anu ngarasa lamun Garan tangtuna we jadi Arjuna didinya tangtuna mitra sabab dulak dilakna wanoja anu geulis rancunit tangtuna nu adi nu boga warung teh teu boleh ka Garan mah setiap papangi teh kitu jeung kitu we ngan nya kitu we Garan anu tangtuna we anu tara ngarespon lain naon lain teu naksir kumaha ka eta awewe cuman nya Garan mah tangtuna ingis ku bisi rempan ku sugan sabab tangtuna manehna henteu satata jeung eta awewe boh dina kakayaan harta banda jeung lain sajabana jadi Garan mah hare-hare ucing we dina waktu ayeuna waktu beuki nyerelek harita jam 9:30 Garan anu masih kene di dinya lain geus teh hayang balik Garan gak hayang balik kan pada tangtuna we ditahan-tahan wae nyatana ku Cika tara saban poe papangi jeung Cika ayeuna sakali papangi tangtuna we Cika anu nahan Garan akang marek ini teh ka rumah heula ieu soalna geus kan icalan meureunnan ih atuh kakara ge penakang ih manisokna teh anjing deui nya atuh sakedap deui we da Cika oge ngartos malugi ka pangiwingit teuing ngan pada hayang ngobrol we atuh emang ngobrol naon kitu nya naon we tuh ngobrol mah teh nani harita ningali adina anu neuteub seukeut tangtuna ka Garan leos we teh nani masuk ka jero dina hatena meureun teuing kumaha da sarua-rua meureun manehna ge lengoh ngan pada ari ningali adi mah tangtuna we meureunan asa era parada keur mah nya Garan teh datang tangtuna we cocok jeung adina umurna nanaon ge tangtuna we satata kitu nya ngora nu jadi adina kasebutkeunana tibatan Garan mah beda 2 tahun meureunan kitu sedengkeun pamuda nu lain mah anteng we dirinya teu ngagobat atanapi henteu goyah-goyah tangtuna nya teh ka Garan sedengkeun Garan dina waktu ayeuna harita anu neuteub seukeut ka Cika Cika Kang
Emang sabanding teh duwe wengi. Nyami meni sokeung jika mah gandeng tebi kan tidak got jika mah. Kunaon akang meni alim ngajemput. Ngajemput kunaon atuh? Akang ngabareun ge teh gaduh kendaraan, teh gaduh nanaon. Basa-basa ti payun kan akang nyanak mobil. Nya nyanak mobil bukan mobil batur. Nya maksudna teh kan tiasa mampir. Kapan akang ayeuna teu kana mobil. Akang teh nyopiran. Akang kan dagang berenang ayeuna mah. Oh, nya wios kan aya motor Cika. Akang kadituna kana angkot. Rasuwina kan kana motor ka Cika. Teu Cika aduh da kumaha tuh. Berenang oge sieun akang mah. Sieun naon berenang oge? Ya sieun we. Yang Cika geus bawa ka Bogoh nya. Ih, mah bawa ka Bogoh saha akang? Lain ka akang, maksudna teh lain. Ih, henteu bari naon ge ih. Cika mah tekan teh bogohan. Nah, nya. Tapi sareng akang sih bade. Ari naon teh. Kang mah jelema matak nyerakeun. Saru saha? Ya saru akang. Kata ente saru akang. Saru Cika mah kan henteu. Cika mah sok naon teh. Tos akan pulang heula yeuh. Soalna akang da jam 2 ge bangun. Nah, bangun jam 2. Ya bangun lah jam 2 mah kahiji kan akang olah beureunan jan cilok naon teh ya. Emang si mah tramantuan. Justru eta sok diroyong kumaha lobana ari loba mah. Tangtuna tarurun tong baru-baru si emak kan ya ge turun. Oh kan ya osok. Nya osok kan ya oge. Kang. Ini kan malam mingguan. Ya terus jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke mana? Nya ke mana? We namina jalan-jalan matu. Ya insya Allah lah. Lamun aya waktu meureunna nya hayu. Tapi lamun teu aya waktu nya kumaha deui meureunna. Kang. Ya Kang emang can gaduh ka Bogoh. Can gaduh bebende. Akang masih kena cara rauh Cika. Nah mungkin cara rauh. Nya cara rauh lah. Kahiji meureunnan akang teh tangtuna we. Boga keneh biayaaneun jadi akang can fokus hayang urusan masalah nu itu nomor sekian akang mah. Tapi kan ningali milarianan atuh istri anu surti Kang. Ya saha nu surti teh memang kada ditaros tiap istri teh kada ditaros. Yang teh kitu oge sih Kang tapi nya pasti aya lah ngintenan istri anu surti naon anu memang kedahna dilakukeun gitu. Emang saha kitu pitana. Ari teh Cika nu neuteup seukeut kicip panonna hari teh mitra. Sedengkeun garan nu tangtuna gegereudeung pan tidak waktu ayeuna. Lantaran marena naon anu diteuteup ku Cika teh diri anu mere isyarat lamun Cika tangtuna mere lampu hijau pikeun asupna hatena garan. Renghap garan dina waktu ngarenghap panjang. Sanajan kumaha ge tangtuna we Cika lain wanoja sembarangan. Salian ti beunghar teh tangtuna we Cika teh beunghar teh geulis mitra. Tapi dalah di kumaha ras inget tangtuna we kahiji wanoja nu ngaran Lisi anu mana manehna geus janji tur manehna dianggap pekerja atau karyawan. Sanajan tangtuna we manehna kayaan kawas kieu tapi tetap diakui nyata ku Lisi lamun dirina ayeuna kerja di Lisi sebagai kabogoh pura-purana Lisi. Artina sanajan kabogoh pura-purana Lisi keur dirina tangtuna we moal bisa midua hate meureunnan kitu ceuk pikirna galan. Garan ngarenga panjang. Kunaon ka sigana capek? Henteu sih teu kunaon. Anggaran. Jantan teh anjing urang ngamangannya. Pokona ku Lisi ku Cika di sampeurnya. Emang mereka mana gitu? Ya ka mana we namina ge ameng atuh malam mingguan we kaos batur. Ya akang teh janji sih. Teh janji emang kunaon? Akang mah perang nyalira antara keluar akang mah.
paling keluar oge tangtura jeung kania oge paling kur ngabaso hungkul. Nya tuh kali-kali Kang nya. Pokona mah enjing disamper ku Cika. Akang teu janji. Pami akang nyampak kayak di bumi nyampang ngintenan hayu. Pami teu akang kalarasan, akang menuju di piluaran. Emang di piluaran ka mana? Bawa akang ngadu ka bogoh. Akang leuwih kadang ket ayeuna teh can ngadu ka bogoh salarasna mah. Tapi da sanes kaluar ge sanes bobogohan akang mah tangtu aya masalah nu sanesna tangtosna. Emang masalah naon gitu Kang? Ya masalah pribadi we pangintenan akang mah. Oh. Geus jam 10 langkung. Akang rek mulang heula ieu reuang meeting. Mu istirahat oge nya. Dim, urang mulang heula ya. Atuh aya kieu kewe atuh. Urang mah da jam 2 ge hudang deui euy bisi kabelut tunu teuing isukan. Oh sok atuh. Sering ulin atuh ka dieu lah me tongkrongeun ye. Nya gampang lagi kieu mah. Cik, ayo. Kumaha menikah teh kieu oge geus mulang pernah mangke deui atuh. Ya angke deui lah. Cika kita nuturkeun nepi kana teras. Nu saterusna kita Cika apa ngomong. Kang. Kumaha? Omatnya anjingnya. Insyaallah akang teh janjinya. Pokona mah kedah. Ya pokona teh janji. Ih, misakna naon teh? Cika di waktu ayeuna bari nyiwit tangtuna kana cangkengna garan. Sedangkan garan di waktu ayeuna ku tiba ieu mutu ngagerenyu leos we garan ngaleos sedangkan Cika nu nangtung neuteut seukeut eta. Aduh, naksir ke si garannya. Aneh mun sok naon teh? Cika eta bari cemerut. Nu saterusna asup hati ka jadi saling sirikeun ku barudak babaturanana dina waktu ayeuna keur nongkrong di dinya. Sedengkeun garan harita bari leumpang hatena mikir. Cika. Aing teu resep aing ka Cika tapi da aing geus boga janji jeung Lisi. Sanajan kumaha ge nya ge Lisi kasebutkeun rusak kadar bogoh, ka bogoh pura-pura aing. Bari jeung aing dibayar tapi da aing teu bisa. Kumaha aing kudu tetep satia satu ka Lisi sanajan kumaha ge. Saupamana aing ayeuna ngadua hate ibaratna ka saha we kitu. Terus kapanggih ku Lisi aing apa sifatna Lisi geus pasti bakal aya hal anu dilakukeun ka aing. Ceuk garan dina waktu ayeuna tangtuna mitra. Anu tangtuna manehna sieun ku Lisi sanajan kumaha oge manehna geus apal karakterna Lisi. Can wawuhun can naon manehna Lisi geus sanggup ngamek bari jeung najong rodana. Komo jigana ayeuna kitu ceuk pigina garan dina waktu ayeuna. Garan sajroning leumpang harita manehanana terus we pikiranana inget ka Lisi. Ras inget ka Lisi, ras inget tangtuna nyatana ka Cika. Oge tangtuna we inget ka jalma nu nanyakeun cenah tadi beurang ceuk nu jadi adina. Hiji wanoja geulis anu buukna panjang anu bareng nyaetana jeung Lia. Garan anu kerung harita manehna can kepikiran saha nu bareng jeung Lia. Saha nu bareng jeung Lia nya. Nah Penny, mah mungkin Penny. Bari nagerek naon Penny make jeung nanyakeun aing sagala pan geus rumah tangga manehna mah. Tapi lamun lain Penny nya saha? Soalna aing teu pernah wawuh jeung babaturan Lia. Garan harita bari leumpang teh manehanana kerung. Teu karasa geus nepi ka imah dina waktu ayeuna. Garan mukakeun panto tapi hanyakal geus diselot lantaran geus peuting teuing. Tok garan harita. Mak. Assalamualaikum, Mak. Iya garan, meni peuting-peuting teuing atuh adi ulin teh yeuh. Di mana meni bibi teh? Ya hareup mah di warungnya Cianani. Meni peuting-peuting teuing, meni geus jam 10:30. Nah, bae mah tara saban poe da. Lain karena ieu tunuh we bisi panes capek nya imam teu masalah da lalaki ieu. Kan ieu bisi capek tur kete tunuh pas hudang kete. Ya mah. Cek garan harita beri asup harita ka imah. Saterusna gek diuk dina kursi. Indungna nu leuteub seukeut kana beungeut garan katinggal nu kurang marah mah dina teh. Kunaon kitu? Siga nu teu berak. Teu kunaon sih mah. Tunuh meureunan. Sare atuh ka ditu jog. Mengpeung ieu ke jam 2 ku mandi hudangkeun bisi maneh teu hudang mah. Oh, mah da sok tahajud atuh. Oh nyakeun bae atuh kitu mah. Yang sama mah da tunuh ya teh sare heula nya. Ya mah.
Antukna inung maleoso ini tari lantaran katingali geus tunuh na karanan sedangkan garan mah harita masih kana diuk. Pitunuh hendak dumadak eueuh dina waktu ayeuna. Garan nu antukna cengkat dina waktu ayeuna saterusna nyicikeun cai rekot harita nginum. Leos garan ngasup ka kamarna harita nu saterusna da garan ngagoler harita nang karak bengkang. Pipikiranna tang teu we anu inget rusras ka ditu ka dieu. Lisi. Lamun dipikir-pikir aing teh habis pikir tapi dah. Kunaon lisi make jeung seolah-olah seolah-olah memang aing teh ditargetkeun ku lisi lila juga nanti. Terus euis kumaha nya? Si euis teh make jeung datang ka dieu. Alah. Jagaran dina waktu lulusan aya euis teh mah dina hatena teh. Aya 4 awewe nu tangtuna we. Anu memang terus ngahihileudan dina hate manehna dina waktu ayeuna tur nemongan. Garan bener-bener dina waktu ayeuna harita manehna anu teu bisa fokus sabab 4 awewe teh dir ibarat anu imang kagelisanana jeung kaalusna. Tapi lamun ngacu tangtuna we kana kakayaan jeung kana kabeungaran oge tangtuna kana kaluisan dicepeng tangtuna nyatana ku lisi hiji tangtuna lisi manehanana mangrupakeun salah sahiji wanoja anu geus dewasa. Kadua-duana tangtuna pemegang perusahaan nyatana Karim. Katilu-tiluna memang dina kagelisan lisi anu memang rada beda, rada mingsal ieu. Nya sarua gelis tapi memang aya kelebihan di antara kagelisan anu lainna tangtuna dina kagelisan-kagelisan anu lainna. Artina di antara zaman opat teh lisi memang bener-bener salah sahiji wanoja anu memang bisa dikategorikan anu memang gelis. Renghap garan anu ngarenghap dina waktu ayeuna saterus tangkuban. Kungsi dia lep we garan tarita nu sare lantaran memang nyana di bawah renungan kutunuh. Garan dina waktu ayeuna harita manehna anu tibra na karanan tapi kageuna waktu jam 2 ge dihudangkeun kudu jadi kolot. Garan. Mak. Ih geus beurang ya geus jam 2. Udang. Bertahajud tuh. Cek inungna dina waktu ayeuna mitra. Parejat garang hudang dina waktu ayeuna beri gigi deug. Teu berama ieu teh. Jam 2 leuwih saparapat. Tuh dari ulin peuting teh sok kieu. Lagi suka deui mah sing di ieu kan ulah ulin peuting tapi ulah peuting teuing kitu kan urang mah boga gawe beureunan. Nya mah tegaran dina waktu ayeuna mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Garan anu kaluar harita tangtuna we nu saterusna ka cai. Teu mani ieu ku sakadar wudu we garan. Nu saterusna kudu pruh we harita garan ngalaksanakeun ibadah tahajud. Sanggeus beres ngalaksanakeun ibadah tahajud tangtuna garan tangtuna we. Nyaetana manehna nyieun cilok. Duaan ngadeko jeung nu jadi inungna bari ngobrol ngalir ngidul. Perkara tangtuna usaha we lain masalahna naon nu diomongkeun kudu jadi inungna. Garan mak kahayang mah nya kahayang kitu lamun maneh ayeuna boga duit. Ngumpul-ngumpul mah mending kene ayeuna mah lamun mangkal terus boga jongkol leutik-leutik wae maran sugan we atuh kaharep namanya boga ieu nanti ngagedean nya mah abi geus mikir ku kadinya teh di jongkol ayeuna teh maranaha mah jongkol anu ukuran-ukuran biasa-biasa wae ge abi kamari nanyakeun teh geus 22 juta mah ayeuna lamun nyewa oge sarua jongkol teh mahal di mah. Nya dan beureunan aya di tempat strategis memang maranaha pisan nyantong di tempat strategis pisan we atuh beureunan. Nya justru hese mah ayeuna teh abi teh di kamari ge bisa kuralang kuriling dengan jongko tapi da mari balik sok nanyakeun eta ge. Sugan kitu aya jongko anu murah-murah. Nya sugan kitu urang abi boga milik teuing kena. Cek garan dina waktu ayeuna. Manehna ngomong kitu tangtuna we sabab ayeuna manehna geus boga tangeuhan duit 10 juta anu geus aya dina rekening manehanana anu teu diomongkeun kanu jadi inung boh kanu jadi
adi nama komo. Nya, ayeuna mesin getol we ngumpulkeun duit, ulah mos pang namanya si Kania. Ulah sok diantar ayeuna naon teh. Leuwih hade ayeuna dikumpulkeun we duit mah. Ulah hayang itu pangmeulikeun, holang ieu dipangmeulikeun nyari baju atau kantong atau sepatu mah memang keperluan manehanna ngan ieu masalah jajan. Maneh mah si Kania hayang baso pangmeulikeun, hayang itu pangmeulikeun ulah engke mah. Ajeun cukup nyebut eueuh we. Ah karunya teh mah ari aya makeun bae we. Nya, bae makeun bae tapi dah kan orang teh butuh beureunan, lain kur hayang jajan hungkul tangtuna we beureun hayang hirup anu leuwih jero ka dituna, anu leuwih maju kitu. Nya mah ceuk garan dina waktu ayeuna harita bari ngawadahan cilok anu geus beres, saterusna dibawa ka tukang, nu saterusna oge tangtuna we nya teh digodogkeun ku garan. Akhirna jam 5 oge harita sanggeus salat subuh, cilok anu geus beres tarapi, nyeun bumbu anu memang tinggal sageudeuk deui. Garan harita tangtuna we kajebuk mandi terus tahar dina waktu ayeuna. Sedengkeun Kania anu kakerak hudang harita dukung kuyung we ku anu. Kania lain kacai heula ih kalakat ada kul di dinya. Engkat wae mah nitunuh keneh Kania teh. Sare anu teh bubuting keneh mah ditunuhna karanan. Main naon teh ting? Henteu mainan naon beurina ge. Ngan tunuh we tuh dari tunuh mah. Cek Kania dina waktu ayeuna mitra anu ngangles tangkalanan di waktu ayeuna. Buru-buru kacai. Besok naon teh harita Kania anu koloyong we init kacai manehna pikeun mandi. Nu rada ngedul Kania dina waktu ayeuna mitra. Manja sebenarnya mah Kania. Sanggeus puguh kitu harita garan ningali jamna anu geus jam 6 leuwih saparapat. Barudak sakola anu geus pabuih sarita dahareup anu leumpang anu tumpak motor tangtuna we nu dianterkeun kudu jadi bapakna kana mobil tangtuna lantaran jalan gang eta teh tempatna garan teh asup mobil mitra-mitra. Tapi ari mobil-mobil strategis gede mah asup mobil-mobil leutik we saperti biasa mobil sedan asup. Jeung aya mobil urang luar mah tara meunang asup ka dinya diongkoh lantaran kudu parkir gitu kudu parkir di sisi jalan. Kecuali mobil pribadi we langsung asup ka garasi gitu. Tekung sirila harita garan anu keur diuk di hareup manehna disampeurkeun tangtur ku hiji bapak-bapak tetela eta Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Mangga kalabat. Wios di dieu we. Ieu Jang. Surat kanggo perelek ieu. Oh mohon Pak. Mangga tuh kalabat Pak. Wios. Ya can angkat. Can buka. Ieu teh duka bari angkat duka moal et. Nah gitu. Oh. Bari rapat ka sakola begitu teh. Oh, ka sakolana Kania. Mohon. Nyantos satu kitu manjangnya bade ka pujungkeun sanes. Mangga Pak, mangga. Ceuk garan dina waktu ayeuna. Sedengkeun harita garan manehna kakara inget lamun manehna teh ayeuna poe ayeuna teh tangtuna we nya teh rarek rapat. Aduh, kejeng nyieun cilok sagala rupa di. Leung rapat lamun sakedeung lamun lila aduh aing ah. Garan. Naon mak? Lain, maneh teh rek rapat. Nya mak. Lain naha make jeung nyieun cilok atuh ieu. Tawa. Puguh mak. Tapi tidak naon malah. Nya tidak naon sih tidak naon mah. Nyana rek rapat mah. Nya moal dihudangkeun meureun kumaha. Ya dihudangkeun mah nya tidak naon, masih mah da tahajud meureunan. Bari sakalian nyieun cilok nya sugan balik rapat awikeun bae, balik rapat ke beurang oge da rek dagang meureunan. Nya geus ari kitu mah tuh. Mun teu inget atuh nya. Nya mah pikeun bae we. Sarapan atuh Jug. Geus asak sarapan mah. Nya mah. Ceuk garan dina waktu ayeuna hari bercengkat. Bisa terusna harita asup ka jero imah ningali harita dina meja aya kopi. Kek harita garan diuk regot harita kana kopi semuk harita tangtuna we geunah nu karana. Bisa terusna garan harita tangtuna ka dapur nyata kana meja makan. Dikung sirila Kania oge keluar ti kamar mandi. Buru-buru Kania. Mani sok talangke dina naon teh. Ih mama talangke naon dan teu ieu kan eta sibak kapanan ke sakedap deui.
Kania dina waktu merengut. Terus saterusna asup parita abdi kongkoyang ku sarung dina waktu. Maksudna ku anduk dina waktu. Garan harita nu ngareret ka kania. Nu saterusna garan anu nyiuk dahareunana mangrupkeun sangu koneng we atarabi sangu gareng anu tangtuna we dijieun kudu jadi indung. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Garan anu neuteup seukeut tangtuna we kajauhna ngaliwatan janela. Garan katingali kerung dina waktu ayeuna sabab katingali anu leumpang datang ka eta pitempatan anu katingali nya tina janela dapur. Nek naon si Cika datang ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah, Neng Cika. Pikir senaon Neng mun ditara-tara ka dieu geuningan. Henteu mah. Panggaran ka mana? Kos angkat. Garan teu sarapan puga oge. Naon kitu mun ari sarareuat mah. Ieu mah bade nyangakeun ieu puga oge tuangeun. Nyangakeun tuangeun. Emang garan pesen? Henteu mah. Atuh sakedap orang ieu keun heula garana. Garan. Ieu mah. Ieu yang Cika ieu. Garan harita tangtuna ka kana dahar satengahna harita disimpen heula. Nu saterusna garan harita langsung cengkat. Garan anu kaluar dina waktu mukakeun panto. Cika. Naon Cika? Garan nu sarapan tuh kaganggu. Henteu, emang naon? Ieu Kang nyangakeun ieu puguh tuangeun ieu. Lumayan geura. Terusan Cika meserna seueur teuing. Aduh teuing. Nuhun pisan atuh nya Cikanya. Bere sarapan? Henteu, nya sok we bere sarapan deui mah. Jika meudah malami dah. Ma, entosan nya mah nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam atuh Cika mun teh kalebet heula. Biasa mah. Sanggeus kitu mah harita Cika ngaleos dina waktu ayeuna eta. Sedangkeun si emak dina waktu nu neuteub seukeut ret harita kagalang nu keur malohok. Anu nyenyekel tangtuna we nyatana keresek anu dieusi ku dahareun mangrupakeun rupa-rupa dahareun lah kasebutkeunana. Garan? Emangnya heureuy jeung Cika? Henteu mah. Ngan peuting. Peuting teh memang ngobrol jeung Cika. Maksudna ngobrol teh Cika kan balik kuliah. Kemudian salapan teh kakara balik Cika teh. Nya abi keur gigitaran. Terus saterusna nya ngobrol we. Kumaha biasa we ngobrol teu leuwih teu kurang. Aing mah jika nama si Cika bogohun ka maneh beureunan. Nah, tara-tara tiba-tiba make jeung ngere dahareun sagala rupa. Ari mah bogohun kumaha mah. Ningali bari Cika ge. Nya sanu nyaho atuh tong ningali da ari pamaon teh panon awewe meureunna nyaho. Nah, tapi ketang lamun sek bobogohan jeung Cika mah nya tina naon sih ngan pada meureunnan. Si Cika mah lain urang naon ngaranna teh? Nya lain urang Sunda kan? Nya sih mah lain urang Sunda tapi udah bager kan si Cika mah. Nya sih. Indungna harita bari neuteub seukeut ke garan nu saterusna leos we ini tina waktu ayeuna. Sedangkeun garan oge nu nuturkeun tukang nu jadi indungna neruskeun dahareun deui. Sedangkeun kania harita nu kaluar ti kamar ningali tangtuna we nyatana kana dahareun atarabi kana keresek nu dibawa tangtuna ku garan. Naon teh? Dahareun tah. Itu bari sarapan yuk. Cek garan dina waktu ayeuna. Sedangkeun kania harita nu geus sarek nyokot harita langsung nyentok di leungeunna lantaran diajakan tangtuna ka tempat dahar. Harita kania diuk gegereun nu jadi lanceukna. Nu saterusna kania nyokot piring. Panonna harita neuteub seukeut kana keresek. Nahan sih teh? Dahareun eta teh bieu ti Cika. Si teh Cika eta nu payun. Ya Cika nu mana atuh dawuh di Cika meureunnan. Si akang boga jeung Cika. Ya. Akang boga jeung teh Cika. Akang teh pernah boga jeung sasaha. Nah, atuh mungkin jeung ngirim makanan. Nya hayangeun meureun kan ya sok lah. Sok naon teh? Sok sagala roba omongkeun. Sok we. Asik. Kanian langsung nyokot hari tantang teu we nyata dahareun anu tangteu we nyata martabak telur anu dina waktu ayeuna anu disajikeun nyata ku Cika dibikeun ka dinya. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Waktu teu karasa
disabet sarapan tangtuna dina waktu ayeuna jam anu nunjukeun geus jam 6:30 deui. Garan sange sarapan dina waktu ayeuna saterusna cucul-cucul ka kamar make baju ka meja, make celana katun terus make sepatu lantaran tangtuna rek ka tempatna nyaeta sakolana SMA tempatna Cika. Maksudna tempatna Kania. Kania nu geus ngadagohan we harita di hareup. Engana tuh ih siang. Nyangke atuh Kania, kan ayeuna mah teu asup ieu. Nya kan siang kan. Nyangke deui we, tenang we tenang. Nya atuh Cika meni sok ngobrol teh Kania mending ngabuburu atuh kalanceuk teh kewe heula tenang da. Teu asup kelas ieu kan ayeuna mah. Teu siman tapi bisi heurin tempatna di ditu. Lah isok nanaon teh alasan mun isok nanaon teh gara premean budak awewe teh Ih mama cek Cika dia kesel kana jadi indungna. Kungsi lila harita katingali lalaki anu geus nu kasep tu rapih na karanan make ka meja anu kotak-kotak nu satu saleungeunna dilipat oge kanap tangtura make celana katun. Cika nu atanapi Kania nu teu panu jadi lanceukna bari imut ngaranyu. Akang meni kasep ya Kang. Pantesan si teh Cika meni cintaeun ka Akang. Lah naon sih Kania sok naon teh bajarkeun batur mannya. Wios sing nyaga tuh da memang geulis ieu si teh Cika mah. Sok naon teh atuh. Cika eta Kania meni sok naon teh geus anu sok loba ngomong deui naon teh. Kania atuh kana brele seuri dina teh bari lumpat kaluar dina teh. Ya mak rek mangkat heula tuh. Nya jog atuh. Udang berantong berang teuing nya. Nya mah mun ieu mah bae sing barang da dagang ieu keke. Nya jog we atuh. Sange sepuh kitu mah harita duanana ngaleos adi jeung nu dijanceuk. Sanggeus nepi ka jalan raya harita duanana harita nu nangtung rek begat angkot. Sanggeus aya angkot harita tangtuna we keclak duanana naek kana angkot. Dina angkot nu kabeneran teh kosong kur aya beuneunan ibu-ibu duaan anu terus-terusan neuteuk we seukeut tangtuna we ret harita tangtuna ngareret ka Kania. Anu make jaket warna hideung kahanapna tangtuna we katingali make baju OSIS atanapi make baju abu nandakeun budak SMA. Sedengkeun nu sabeulah deui tangtuna nu ngareneng gigireunana anu dicekelan tangtuna leungeunna tangtuna ku Kania. Hiji lalaki mangrupakeun lanceukna. Ibu-ibu nu melong ret, melong ka kenca ret, melong ka katuhu. Beureunan curiga teh tangtuna we beureunan kabogohna antara sepasang merpati beureunan kitu pikiranan. Para mitra kaum dangu sadayana. Mobil angkot anu nyemprung akhirna nepi oge tangtuna we nyatana ka tempat anu dituju. 2 kali naik angkot akhirna nepi ka kampus atanapi ka sakola SMA. Nu kabeneran di sakola SMA tangtuna we nepi ka recetna karan jalema. Begitu rob asup tangtuna we sararea Kania nu diiringkeun ku hiji jejak anu gandang dina waktu ayeuna. Sakabeh babaturan-baturan Kania tangtuna nu merapat nakerana nu goreng patut, nu genut, nu goreng anu busuk oge aya di dinya. Ngadeuketan tangtuna nyata ka Kania pura-pura we ngajak ngobrol itu jeung ieuna padahal ari panon tangtuna ngadelek. Nahan sih mending ngadeuketan ka dieu ka ditu Kania meni sok kitu ih meni sok nanaon teh. Kania eta teh saha Kania? Emang saha pikiran kamu? Kabogoh kamu lain. Kamu teh meni sok nanaon teh lancik saya. Teh Kania dina waktu ayeuna harita nyareng ka babaturanana. Oh, lancik kamu? Kenalkeun atuh Kania. Nya sok we sorangan hayang kenalan mah meni sok nanaon teh ditah batur. Teh Kania dina teh nyareng deui harita. Sedengkeun barudak-barudak awewe tangtuna we harita tingkal leheng di harita di hareupeun Kania bari panonna ting darelek tangtuna we nyatana ka garan anu keur nangtung mancuh. Sedengkeun dua leungeunna diasupkeun kana sakuna. Tambah payus sedengkeun awak nu jangkung dina waktu ayeuna loyogna karanan. Moal aya nu nyangka lamun garan teh marupakeun salah saurang tukang cilok keliling dina waktu ayeuna. Anggaran. Ampun ya. Itu cenah teh yang kenalan. Oh. Saha nu yang kenalan? Itu rencangan. Ya sok we yang kenalan mah mereka harese. Cekalan dina waktu ayeuna mitra. Nepangkeun Tina. Oh, Cynthia. Abdi Rere. Abdi Teti. Abdi Kartini. Sobara urang tangtuna dina waktu ayeuna.
anu kenalan tang teu nyatana jeung Garan. Sedengkeun Garan harita ku tiba imut we ngagelunyo beri mangut teu loba omong Garan mah. Ayo kan ya urang ka kelas heula urang ka ruangan heula. Nya ayo tuh. Bring sararea ada ngabring kan anu dihareup harita dituturkeun ku budak awewe geus kenalan tadi harita meni recet nakaranan. Aya oge nu harita anu lumpat anu ngaran Karin dina waktu ayeuna anu gigireun tang teu nyatana leumpang gigireun Garan di rapi. Kang Garan? Kang Garan masih kuliah? Akang tos damal, di Calan. Oh, tos sering kuliah? Henteu. Emang damel naon gitu, Kang? Di Calan. Di Calan? Di Calan naon, Kang? Di Calan naon nya? Calan Cilok. Kira aku teuing kan Calan Cilok. Emang muhun Calan Cilok, emang kunaon gitu? Nanti kunaon kan pira aku teuing, Kang salepel akang ka Calan Cilok. Satu para rayus, Kang. Pasti oge da pas damel di kantorannya. Akang mikan Calan Cilok. Pira aku teuing Calan Cilok akang mah. Sumpah Calan Cilok. Harita Korin anu neuteub seukeut ka Garan asa percaya harita neuteub seukeut ka luhur nepi ka handap. Tangtungan Garan anu mamang sama sekali teu dipercaya lamun Garan manghareupakeun penjual cilok liring. Kunaon? Henteu teu kunaon. Kelas sabaraha? Sami sareng Kania. Oh, kelas 1. Manawi teh sanes sareng Kania, Kang. Mangga dia tara nyarios? Tara Kania mah tara nyarios teh naon? Oh, emang rakan-rakan Kania. Kayak malam mingguan, Kang. Sok ka mana? Ya, tara ka mana-mana, Kang mah. Pasti jalan-jalan sareng ka Bogor nya. Akan teh can ngadu ka Bogor. Masih kita terarbi lah. Paling oke sareng amangan sareng Kania. Ih menya sareng Kania. Kania kan tos sok aya nu naksir di dia oge. Aya naksir? Akang teh terang pami Kania tos aya nu naksir. Akang teh terang. Emang kunaon kitu? Ya teu naon aya nu naksir mah, yang penting mah loh bogohan we. Henteu sih, jiga nama. Emang saha pamgetna? Aya namina teh Tirta. Tirta. Sakelas. Henteu kelas 2. Tapi anjeunna teh ngebet jiga nama ka Kania. Kan Kaniana sok nya teu ngarespon lebih nama. Oh gitu. Kania nu ngareret harita ngarasa lamun dirina diomongkeun harita. Lantaran Kania nu leumpang dihareukeun ngobrol jeung babaturanna dihareupeun tang teu nyatana Garan. Ayo ngomongkeun naon Sekorin? Naon teu ngomongkeun naon? Sekorin dina teh beri harita tungkul. Kania. Awas ulah coba-coba Kania bobogohan jeung lalaki di dieu. Henteu, saha oge nu bobogohan ih Kania mah teu bobogohan. Yakin? Yakin? Awas. Lamun Kania bobogohan kadenge ku akang. Pokona akang tang teu bakal bertindak. Fokuskeun heula ka sakola, tamatkeun heula sakola, kakara akang ijinan. Nya mun sok naon teh? Teh Kania harita bari ngaret ka Korin dina waktu ayeuna. Sadegeun Korin harita nyengir ningali Kania tang teu digaranan kondisi jadi lanceukna. Sedangkan Kania harita nu ngegel bibirna harita bari ngareketkeun leungeunna. Katingali mere isyarat dipepeg cenah huluna. Kitu pikiranna. Para mitra kaum dangu sadayana. Antukna Garan tang teu geus asup ka ruangan dan siswa-siswi tentang teu anu aya di ruangan anu lainna teu ngahiji di ruangan anu jadi bapak dina waktu ayeuna sebagai wali kola atarapi wali kelas atarapi wali murid lah mitra. Kaayaan anu tang teu dina waktu ayeuna anu gegek nakaranan meriah nakaranan. Acara dimimitian perkara-perkara sekolah tang teu anu dibahas ku kepala sekolah di eta kampus. Sedengkeun waktu anu tang teu geus nyerelek bagi ka beurang. Garan
anu geus beres rapatna oge tangtuna we kurang leuwih 2 jam beureunan. Henteu lila-lila teuing. Antukna kaluar deui bareng tangtuna jeung kania. Sedengkeun kania dina waktu ayeuna nanya, Kang, naon kania? Waktosna geuning kabujeng saeb. Oh nya. Hapunten mitra-mitranya hapunten pisan. Waktosna geuning teh senyap kapan? Kalian itu ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios.